Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dina kesempatan ieu urang biasa tepang deui dina pengajaran bahasa Sunda di kelas 11 di semester 2. Pengajaran bahasa Sunda di kelas 11 di semester 2 ieu nyaeta ngeunaan warta. Nu kahiji nyata ngeunaan warta. Warta teh osok disebut oge berita. Aya oge anu nyebut warta berita. Dina bahasa Inggris disebutna news. Jadi warta teh mangrupa iber perkara hiji kajadian atawa hiji hal boh sawangan boh pamadegan dumasar kana kanyataan. Biasana warta teh sok dimuat dina media cetak atawa diumumkeun dina radio atawa televisi. Ari jalma anu osok nyieun warta disebutna wartawan atawa jurnalis. Nulis warta mah rada beda jeung nyieun tulisan sejenna. Begituna dina warta mah sok puguh sagala rupana. Capelna kudu nyomponan unsur-unsur pangwangguna anu disebut 5W tambah hiji H ya. Nyata what, naon, where, di mana, when, iraha, why, kunaon, who, saha, jeung how, kumaha. Di luhur geus disebutkeun yen warta teh yen warta mah beja ya, dumasar kana kanyataan atawa fakta. Tah, pikeun ngumpulkeun eta fakta aya 3 cara anu bisa dilakukeun. Nyata bisa ku paniten atawa observasi, wawancara jeung riset media. Anu dimaksud paniten di dieu nyata urang nitenan hiji kejadian atawa kaayaan. Ari nu dimaksud wawancara nyata wawancara hiji jalma, boh ahli atawa jalma biasa anu dianggap apal kana perkara anu rek diwartakeun ku urang. Nah, sedangkan anu dimaksud riset media atawa riset dokumentasi nyata urang ngumpulkeun informasi ku cara macaan sumber anu geus aya upamana tina buku, majalah atawa sumber sejenna. Nah, sakitu padaran ngeunaan warta. Hatur nuhun kana perhatosanana, urang tepang deui dina video anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.